inget kulai ima alal hak lain dongeng fiktif. Bener aja kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congok pacul tapi ternyata meureunnanan besi makan ka lain deui nah kabelah dina terus ngagedean di pondok teh bengkak meunang meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak baliklah balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres ku segala pindah dokter ngagedean Pak daerah aya kira dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong jeung iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh geus ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nah naonan sek nyieun teu bisa motong beta dokter ibu eta geus ada ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan saya dikuasa atuh ieu bade digoreng meureunana diuyahan diaduk-aduk kolot bae eta make daun jauh di dina tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah di piring syarat meureun setidinya guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihaus datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung di talian ku nyana kumaha teu nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan mah dipukul lah begitu yes jadi tepak ku cenah yes masyaallah alal hak udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nyeri nu nyerina teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekeun ku kula tah eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koneng uyahan terusan eta naon garang-garang bawangan aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi geus sabaraha urang ya alal haq di sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh lain ngagede paeh hampir jeung nyanana